Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngebantu negara carios Cidoclo Cubu Sakti Guriang 7. Li dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun segala rupinanya tong hilap dirojong ditaroyelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Cagurang tunda ngeunaan Cidoclo jeung Aki Panompet anu arek neneangan pedang rak-rak langit. Ayeuna mah urang ngacaturkeun dieu we sirung kawasabarakan anu arinit ka Karajaan Argabindapura. Pasukan sirung kawa geus ngambah ka wewengkon perbatasan anu mangrupakeun pileuweungan, sedengkeun ari peuntaseuna mah marupakeun tegalan anu kacidalegan. Wanci teh geus maju ka peuting, kadenge sora-sora satu peuting anu reang batemalan jeung pada batureun. Reg atuh sirung kawasabarakan teh aleureun, arek ngadon leureuh we cenah di eta leuweung. Kasakabe prajurit asok geranyeun kemah di dieu euy. Urang reureuh ieu tempat marupakeun batas negara Argabindapura. Tempat anu hade pikeun pitempateun urang. Di dieu moal hese isukan urang ngayakeun serangan. Ceuk sirung kawa paparentah ka prajuritna. Si Patrawaja anu kapato minangka Senopati laju ngatur anak buahna. Asok cenah itu urang adegkeun tenda geranyar suluh jangke peuting nyieun durukan supaya pasukan teh henteu katirisan. Anu mekal kadaharan oge meunang parentah sina nyiapkeun kadaharan. Sedengkeun ari si Patrawaja sapada paparentah ka anak buahna mah laju we atuh ngadep ka sirung kawa. Punten Gusti, sagala rupina parantos diatur kumaha yeuh. Naha aman urang ngararep di dieu teh. Boh bilih kadatangan urang teh kauninga ku pihak musuh. Keur dewek teu jadi soal. Masing are kanyahoan oge justru alus euy. Lamun nepikeun ka kanyahoan ku urang Argabindapurakeun sinasaga diri. Lantaran isukan mah eta karajaan teh bakal taluk, bakal kalindih. Laras Gusti. Namung dina perang teh kadah ngangge taktik. Saupama gagabah tangtos pihak urang anu rugal sok sanaos. Jisim abdi mah yakin pihak urang anu bakal unggul. Saupami kadatangan urang kauninga tangtos pihak Argabindapura bari saega diri atawa langsung mapa kadatangan urang langkung ti payun ngayakeun serangan. Sia ulah hariwang euy Patrawaja. Keur dewek mah taktik nomor 7. Nu utama mah kakuatan. Pokona mah masing musuh milaan ngayakeun serangan. Keur dewek mah hiji kauntungan. Urang teh teu kudu capek-capek datang ka itu. Keun sina nungtutan datang ka dieu lah. Nepikeun ka rajana serangan anu turun langsung. Ku kituna keun. Najan kayan urang di dieu ngahaja we kesikeun sina kanyahoan. Ku juru telik atawa ku mata-mata ti pihak musuh. Penting ieu mah urang curak-curak euy. Mohon Gusti, teu langkung kumaha saena. Jisim abdi mah ngiringan sejang jalankeun parentah ti salira. Saupami wengi ieu urang ngayakeun pesta curak-curak, tangtos janten perhatian pikeun musuh. Ku cara kitu tangtos bakal kanyahoan kayen urang anu ngararep di dieu. Oh, tak kitu keun bae lah, keun bae. Keun sina kanyahoan euy.
Kitu cenah. Atuh singkatna carita. Peuting eta kayaan di eta leuweung teh jadi caraang ku senedurukan. Rame ku sorajal mah. Eta kayaan teh jadi narik perhatian para prajurit anu keur eta lugur ngajaga di perbatasan teh atuh maneh kaget. Nah aya naon cenah di eta leuweung teh? Beut caang jeung rame ku sorajal mah. Alah, nah aya naonnya di eta leuweung teh tuh tingali ku sia euy. Moal kitu ieu teh ditingali anu unggul jeung kadenge sora jalma meni rame. Moal kitu dedemit euy. Halah, palang siang aya dedemit keur pesta. Aya juri keur curak-curak. Tapi piraku ari dedemit mah tawa juri euy. Tingali itu jelas eta mah. Tina senedurukan. Hah, moal kitu bener aya jalma. Urang teh kudu waspada euy. Ulah, sieun ku jurig atawa dedemit. Sieun mah bisi ku jalma-jalma jahat atawa pihak musuh bisi ngayakeun serangan ka karajaan urang yeuh. Kumaha lamun urang pariksa ka itu? Bener oge nya. Ayo euy, urang pariksa we, urang buktikeun. Nah naon atuh? Anu caang jeung eta sora jalma nu rame teh. Nah jurig atawa jalma? Eta dua urang prajurit teh atuh. Laju we manehna teh ngadeukeutan ka sisieun leuweung. Sabada tepi ka eta sisieun leuweung reg pating rarandeg. Ceulina mani curing hak beki jalas kadenge sora jalma. Mani recet naker. Jeung deui eta senedurukan teh katempo beki ejes. Beki jelas bener cenah eta mah senedurukan. Tuh deuleu ku sia euy. Bener geuningan senedurukan nu caang teh. Hayu euy urang asup urang teang. Ngan kade sing ati-ati jeung waspada. Bisi eta teh nya jalma jahat. Hayu euy. Kudu sagancang ngari pariksa ieu mah. Bisi-bisi eta teh komplotan jalma jahat. Katayap. Eta dua urang prajurit teh asup ka jero leuweung. Hati-hatina haker manehna teh susurumbutan we rancaban. Basa geus sababaraha lengka asup ka eta leuweung. Breh katempo teh teh jelas loba jalma geuningan anu keur ngarihung nyangareupan durukan. Pon kitu deui katingali aya tenda atawa perkemahan. Tetela euy, lain jurig jeung atawa dedemit. Tapi eta mah jalema, pasukan. Nah pasukan di mana nya di kerajaan mana? Alah meni sabak teu ku pakarang. Aduh cilaka yeuh. Bisi-bisi eta pasukan teh ngayakeun serangan ka kerajaan urang. Ayo urang sagancana tinggalkeun di patematan. Urang kudu laporan. Ayo euy. Kade urang nepikeun ka kanyahoan euy. Bisi urang teh katewak. Hanya ayo. Prajurit anu duaan teh pating katayap dewe. Gura kidu ninggalkeun eta patempatan. Basa geus tepi deui ka baturna laju we atuh bebeja. Lamun di jero leuweung teh cenah aya pasukan ngandu ka pasukan ti mana kerajaan mana. Nu jelas eta pasukan teh jumlahna lain saeutik. Samakta ku pakarang caricing we cenah nyarieun kemah. Nah pasukan ti mana sia? Ulah ngabohong. Jeung deui bisi titingalian unggul. Nah ari maneh? Jelas pasukan. Para prajurit. Lamun teu percaya mah jigo ka itu teang sia. Pokona mah urang teh kudu sagancana laporan yeuh. Bisi-bisi eta pasukan musuh anu rek ngayakeun serangan ka kerajaan urang. Dila. Hari sia batu ku percaya. Bising teu percaya mah jigo ka itu sia. Nya. Tapi nah pasukan di mana tuh nya euy nah katempo ku sia banderana. Nya eta banderaan euy. Duka teuing di kerajaan mana? Nu jelas eta pasukan teh jumlahna lain saeutik. Kabeh ge geus lengkep ku pakarang pikeun perang euy. Jiga-jiga rek ngayakeun serangan. Alah, cilaka lamun kitu mah nya bener. Kudu sagancana laporan. Kana atulah uing nu bakal laporan ka itu mah euy.
Montong sia. Nah, ada sia yang kapake. Kapan kuring dua anu manggihana oge? Beunggeus maneh mah cicing di dieu tugur. Bisi-bisi eta pasukan musuh teh ngayakeun serangan ka dieu sia. Anu kitu mah tuh beuneunan aing nu bakal cilaka sia. Ih nya henteu atuh. Lamun sakirana teu mampu mah geus lumbat ka labur. Hayu euy, urang segancan ngalaporan. Hayu. Prajurit anu duaan teh laju gura-giru we atuh ninggalkeun perbatasan. Numpak kuda teh maning ngabret dayang sakanjang nepi cenah ka buseur dayeuh rek ngalaporkeun kayaan di eta leuweung. Lamun di eta leuweung teh cenah aya pasukan, duka pasukan ti mana jelas eta pasukan teh jika anu arek perang atawa rek ngayakeun serangan. Teka caturkeun di jalana eta dua orang prajurit geus tepi we ka buseur dayeuh. Laju laporan ka Kangjeng Senopati. Bahasan dari laporan ti eta dua orang prajurit. Senopati Umbul Jaya teh atuh manik kaget. No benar sia. Nah pasukan ti mana dolo? Bet caricing di eta leuweung sagarupa. Duka Gusti, duka pasukan ti mana? Teu jelas aya banerana. Teu kauning ti kerajaan mana-manana mah nu jelas. Eta pasukan teh muhun nu jelas. Si Inggis ngayakeun serangan kana kerajaan urang. Tah kitu Gusti. Aneh atuh lamun kitu mah. Lamun nya pasukan kerajaan mah meureun mawa banera. Moal kitu komplotan karaman atawa jalma jahat euy. Duka tuh Gusti. Tapi nu jelas mah muhun jelas. Da nyeranak pakarang. Sanjata anu kacida lengkepna. Nilik tina kayana mah sanes karaman atawa komplotan jalma jahat. Ieu mah jelas. Sumuhun jika pasukan kerajaan. Sumuhun Gusti. Sanes karaman dari pangemuti Sim Abdi duaan mah jelas-jelas. Eta mah jelas. Sumuhun para prajurit kerajaan. Nya tapi aneh. Lantaran kerajaan urang teh henteu boga musuh. Di kerajaan mana atunya? Moal kitu kur ngaliwat tungkul. Sumuhun Gusti duka tuh kumaha saupami langsung urang teh parios. Sumuhun Inggis eta pasukan teh ngayakeun serangan ke kerajaan urang. Urang teh langkung saya diri ngajaga keamanan. Nya euy bener oge. Bisi eta teh marupakeun ancaman ke kerajaan urang. Ayeuna kula rek bebeja ka Gusti Pati. Wayahna sia duaan majik baladik di kaitu ka perbatasan. Lamun ayeuna naon? Ganjang laporan deui. Muhun mangga Gusti mangga. Atuh eta dua urang prajurit teh laju we balik di ka perbatasan. Sedengkeun ari eta Senopati Umbul Jaya mah laju we tumanen nepungan ka Gusti Pati. Arek ngabejakeun kaayaan di perbatasan. Basa eta Gusti Pati ti menang laporan ti Senopati Umbul Jaya. Lamun cenah di perbatasan teh dinyata di paleuweung nu teu jauh ti Tegalan aya sabubuhan prajurit anu cobalana teh lain saeutik keur nyieun kemah we. Inggis eta pasukan teh ngayakeun serangan ka kerajaan Argabintapura. Atuh eta Gusti Pati teh leuwih waspada. Laju marentahkeun ka Senopatina. Hayo cenah Senopati, kaitu bawa pasukan sacukupna. Perbatasan teh kudu dijagaan, ngajaga kemungkinan bisi-bisi eta pasukan teh pihak musuh anu arek ngayakeun serangan. Urang kudu waspada ngajaga bisi Senopati. Wayana bawa pasukan asa cukupna heuy. Pikeun ngajaga perbatasan kerajaan. Nya, kumaha lamun eta teh pasukan musuh anu rek ngayakeun serangan ka kerajaan urang. Anya mangga Gusti. Di Sim Abdi tangtos bakal marios. Sekaligus lamun nya eta teh mangruakeun pasukan musuh. Bade di payunan we. Bade diserang lengkung ti payun. Ulah dugi ka kabujeng ngayakeun serangan. Sokomo dugi ka buseur dayeuh. Nya, kaitu Senopati Ganjang.
urang kudu saya kadiri ngajaga bisi gitu cenah kata pati ya teh. Atuh eta Senopati Umbajaya teh kuragiru we mawa prajurit mawa anak kebuahna palalabring ngalet-ngalet ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang ngajuk-juk ka perbatasan kerajaan. Pasukan di kerajaan Arga Bintapura teh anu langsung diwepuhan ku Senopati Umbajaya kiwari teh geus aya di perbatasan. Kayaan geus maju kajanarinakeun. Barang diperhatikeun kayaan dia taleuweung teh kiwari mah geus cembling. Bisa jadi cenah eta pasukan teh geus hararees. Tapi pasukan ti Arga Bintapura henteu cecingeun. Laju tugur we nebikeun ka Isuk. Keun cenah Isuk marek dipariksa, rek ditanya, nah pasukan di mana jeung arek naon? Bet kumawani caricing di perbatasan eta negara Arga Bintapura. Kocapkeun ayeuna mah kira-kira wanci haneut moyan. Senopati Umbajaya teh laju ngutus sababaraha urang anak kebuana 10 urang prajurit asup ka jero leuweung. Basa tepi ka jero leuweung, laju atuh mariksa ditanya, nah pasukan ti mana cenah rek naon? Basa dijelaskeun lamun kadatangan teh tajalian direk ngayakeun serangan, rek nalugkeun kerajaan Arga Bintapura. Puguh we etah 10 urang prajurit teh atuh mani leuwas. Basa ditanya, nah cenah di kerajaan mana? Pihakna si Rungkawa teh henteu ngabejakeun ti kerajaan mana-manana mada bubuh kapan can boga ngaran. Anu jelasna kerajaan Arga Bintapura teh kudu tunduk ketaluk ka Gusti Prabu Rungkawa. Atuh eta nu 10 urang teh laju we marulang bebeja ka Senopati Umbajaya. Halah, cilaka Gusti. Tetela nya eta teh pasukan musuh anu bade ngayakeun serangan ke kerajaan urang. Cenah mah eta teh di kerajaan duka teuing da buku can boga ngaran. Ngan bae di rajaanku Prabu Rungkawa. Pokona mah kerajaan Arga Bintapura teh kudu tunduk taluk ka manehanana. Halah, cilaka Gusti, cilaka. Tetela geuning. Eta teh pasukan musuh anu rek ngayakeun serangan ke kerajaan urang. Ayo oi. Urang gampur deuleuh. Poe ieu urang kudu siap tempur, siap perang. Urang kudu nang tayungan kerajaan urang. Atuh Senopati Umbajaya teh langsung ngajakan ka pasukanana, hayu cenah urang gempur musuh, urang usir, ulah nepikeun ka kaburu asup ka puseur daya. Basa geus tepi ka Tegalan anu deukeut ka eta sisieun leuweung. Kabeneran pasukan si Rungkawa geus pating torojol, pating bururul. Jika anu geus apal, lamun maranehna teh bakal digempur ku pasukan di kerajaan Arga Bintapura. Perang campu teh atuh geus dimimitian. Tegalan jadi medan danalaga, jadi medan tempur. Para prajurit geus silih sarang. Desa eutik anu tiwas di pihak kerajaan Arga Bintapura. Da eta atuh pasukan si Rungkawa teh sakitu kalarangna, jeung deui sakitu kuatna. Pun kitu deui boga kaahlian dina matakeun jamparing dina waktu nungan sakedeung. Pasukan anu langsung dipingpin ku Senopati Umbajaya teh geus tumpur. Kari Kangjeng Senopati we anu keur adu hareupan jeung si Patrawaja tarung ijen jajaten batu tunggalan di lelajoanan ku si Rungkawa jeung pasukanana. Teteh lah eta Senopati Umbajaya teh henteu gampang kitu wae dirubuhkeun atawa dipateni. Si Patrawaja kudu ngetrukeun kasaktena, kudu ngabudalkeun pangabisana. Ngan bae geus liwat sabaraha jurus. Jelas tingkat pangabisa si Patrawaja teh leuwih punjul
leuwih sakti tibatan Senopati Umbul Jaya. Antuk nama eta senopati kerajaan Arga Bintapura TKDC. Sababaraha kali kabeunangan ku tenggelan si Patra Jaya celabet jeberod banggiung. Rasakeun sia kurang ajar. Sakedeung di sia bakal ajal binasa. Sia kudu koyor. Kerajaan Arga Bintapura kudu tunuk taluk ka Gusti Rungkawa. Keur aing leuwih hade mati sudi perlaya deuleu. Demi ngabela kerajaan Arga Bintapura. Sia sabaraha kanja moal arek bisa nalukeun kerajaan Arga Bintapura deuleu. Sia ulah nolak kana kenyataan. Kapan pasukan sia nu sakitu lobana ge geus anjur lebur, kabeh tumpur. Sakedeung deui kerajaan sia ge bakal anjur lebur. Raja sia bakal kojor. Aing Senopati Umbul Jaya moal arek ngantep deuleu. Najan nepikeun ka ajal binasa asok. Urang teruskeun tarungna sia. Heak ya jeleng. Senopati Umbul Jaya teh mangsakeun dieu majuna rajang. Bari nyarocosikeun tumak. Tapi si Patra Waja anu geus sidik leuwih punyul ngan sakilat bisa nyingkahan eta datangna panarajang. Plos. Tumak teh nyorocos ukur nojos kana tempat kosong. Sakilat si Patra Waja teh ngakajeleng majuna rajang. Bari ngebutkeun dampaleungeuna nu geus dieusi ku kakuatan ajian beraja saketina. Hiu Ilager. Tenggelan jarak jauh si Patra Waja teh keuna nenggel pisan kana dada eta Senopati Umbul Jaya. Napikeun engkang abang kiung dina kayaan ribu. Tina bibirna nyabrot geti anu masih keneh sagar. Kusak Senopati Umbul Jaya tinggal masing pati tumakaning perlaya di medan tempur. Geus perlaya di medan danalaga. Sedengkeun ari eta si Patra Waja atuh manis sugem. Ningali pingpinan pasukan musuh geus aja teh. Tetela geuning teu sabaraha kasaktianana. Senopati kerajaan Arga Bintapura teh. Kumaha Gusti? Nah urang ayeuna ngantosan di dieu atanapi langsung wae ka puseur dayeuh. Alah, lamun urang ngadegoan di dieu, kapan ieu pasukan musuh teh kabeh tumpur? Moal aya nu bebejak ka itu euy. Ku kituna urang ka itu we. Urang omrot langsung. Urang ancurkeun eta kerajaan Arga Bintapura teh. Semohon, mangga sae. Bring bae pasukan si Rungkawa teh. Kiwarima naringgalkeun perbatasan ngajug ka puseur dayeuh. Teu kacaturkeun basa geus tepi ka puseur dayeuh. Si Rungkawa jeung pasukan teh langsung we atuh norobos. Nyajakeun serangan. Para prajurit di kerajaan Arga Bintapura teh kabeh ge nu manggap mulia. Hanteu mampu ngahadang ngahalangan. Malahan mah pasukan si Rungkawa teh beuki ngangsereg ka karaton. Malahan mah si Rungkawa geus bisa asup ka jero eta karaton. Langsung nangtang tarung ka Prabu Jemawan. Prabu Jemawan atuh marang geuning ngarasa kaget. Langsung kapak samana teh kudu ngungkulan eta si Rungkawa. Ngan bae kasaktian si Rungkawa teh jauh di saluhureun eta Prabu Jemawan. Atuh dina waktu nungan sakedeung raja kerajaan Arga Bintapura teh geus ajal binasa. Si Rungkawa bunga kulantaran eta kerajaan Arga Bintapura teh geus bisa ditalukeun, geus bisa karebut. Ayeuna mah ieu kerajaan Arga Bintapura teh euy jadi milik dewek. Dewek anu bakal ngadeg raja di kerajaan Arga Bintapura. Ti dieu dewek bakal luasa pikeun naluk-nalukeun kerajaan leutik euy. Gitu kayaan si Rungkawa sapara kanca teh anu geus hasi nalukeun eta kerajaan Arga Bintapura. Sakaligus geus bisa ngarebut kakawasan ngadeg raja di eta kerajaan Arga Bintapura.
Mitra waktos na gening barantos tanya kapannya. Segala urang tuna jajara carita si doclo cukup sakti kuring tujuh duki kadi. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna dina sadaya kakirangan mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.